Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu di mana beayana, alhamdulillah kalayan kudrat ilahi robbi qodaratinu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangu kendai sareng sim kuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda nyaeta baris nuluykeun hanca carita anu katunda dina judulning carita Jakarana. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya tanapi karangan Amboros ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda pedaran kang tile kasapih kuwanci dina mangsa medarkeun kayaan alam ti peuting. Nyatana Kaki Japar Neng Arum Katut Nyimayang anu harita nuju aya di bumi Najang Samid samalah harita teh nuju ngobrolkeun ngeunaan rancana kapayuna pikeun ngabebaskeun lembur Sindang Sari tina kakawasaan Ki Badrawi. Kumaha tumetra lajenganana ieu carita? Sumangga langkung paos senamah urang sami-sami Bandungan deui ku sadayana. Lajeng anu saterasna kumaha Neng? Pami anu saterasna urang kedah tiasa mendakan saurang jalmi anu linuhung sugih ku pangarti jembar ku pangabisa anu kersa ngabantos kana sagala kasasah urang. Sareng anjeunna teh gaduh kasanggupan kanggo mayunan Ki Badrawi anu janten sumber ulon-ulon kajahatan. Margi pami Ki Badrawi dilawan ku urang sanajan dugi ka iraha oge tangtos moal aya anu sanggup. Samalah kalah bakal matakrib ku awak sarta beak tanaga. Sedengkeun Ki Badrawi moal tiasa diperuhkeun. Tak kumaha pami kitu nah kinten-kintena satuju kana usul abdi. Ceuk Nyimayang ditungtungan kutumanya Kaki Japar anu keur ngabandungan. Sirahna ungut-ungutan tanda ningarti kana sakabeh caritaana. Nya emang mah satuju pisan kana usul ti salira. Nanging kedah ka mana urang milari saurang jalmi anu linuhung teh? Datang tos moal gampang atuh kacuali lamun tos jelas kanyahuan di mana ayana. Lares mang tang tos teu gampang. Mung bae sawios perkawis eta mah janten urusan abdi. Sarta enjing ngatanapi pageto abdi bade nepangan punini manawi anjeunna tiasa masihan bongbolong. Tah pami kitu kumaha kinten-kinten sadayana satuju kana usulan ti abdi? Tanya Nyimayang bari muterkeun paneteupna kanu araya. Mangga abdi mah satuju pisan kana usul teh Mayang. Akang oge satuju Neng. Keun lah tugas kanggo mapekbalan mah eta bagian Akang jeung Samid. Jawab si Ajo harita terus ngareret ka Samid anu keur diuk gigireun. Siap Neng, Akang oge satuju lah. Hatur nuhun atuh Kang Samid kitu deui Kang Ajo. Nyimayang ngareret ka Samid jeung ka si Ajo samalah bari jeung imut manis meuni kareueut. Nempok kitu puguh atuh hatena meuni pating sarblak samalah jadi samarampa teu puguh rasa. Da puguh imut Nyimayang estu matak ngaruntagkeun jajantung. Ari anu saterasna bade dikumahakeun Neng para pemuda teh. Kitu cenah ceuk si Ajo. Sabab can pati ngarti kana maksudna Nyimayang anu nitasangkan ngumpulkeun para pamuda urang lembur. Sumuhun kieu Kang Ajo. Nya sapertos biasa bae pami para pemuda mah kedah dilatih deui bela diri. Perkawis eta mah ku abdi disangkakeun bae ka Mang Japar anu tos biasa ngalatihna. Nanging latihana tangtos moal tiasa di lemur ieu margi moal jongjon. Sarta kedah di tempat anu aman. Supados bebas tina gangguan anak buah Ki Badrawi. Ya, tapi di mana atuh?
Da di dieu mah kawasna tempat anu aman. Lantaran si Jupri jeung baturna unggal poe teu wale sok ngaridar ngurilingan lembur bari sagala dipenta deui. Perkawis kanggo tempat latihan mah tong hariwang Kang Ajo. Margitos aya nyaeta di Tegal Honje padumukan abdi. Tempatna rada tebih pamit di dieu mah samalitos caket kapileuweungan. Di dinya aya tegalan anu kawilang lega. Sigana cekap kanggo latihan mah. Kumaha tah pami kitu Mang Japar nah kawidian? Nya mah gatang tos embang mah ngawidian neng. Samalah sae pisan tapi kumaha naha moal matak. Barabe lamun latihan di ditu. Ari sabab tempatna jauh lamun bulak-balik sigana bakal meakeun waktu di jalan. Oh, mau lamun unggal poe masih kana moal bisa ngajalankeun pagawean lantaran waktuna pabelit jeung latihan. Nya kumargi kitu latihanna teu kedah unggal dinten atuh Mang. Saminggu 2 kali oge rupina tos cekap numutkeun abdi mah. Tah nya saminggu 2 kali mah sigana kaburu waktuna. Sarta moal capek teuing bisa pilih genti jeung ngajalankeun pagawean sapopoe. Sumuhun leres kitu Mang. Tah dina wengi enjing usul abdi anu tadi urang jalankeun nyaeta ngabebaskeun heula sepuna Neng Arum. Sareng Maijah sepuna Kang Samid. Tah kitu kumaha satuju? Ceuk Nyi Mayang. Ngadenge caritaan kitu Nyi Arum jeung Samid duanana ngarasa bunga. Da puguh eta pisan anu jadi tujuan teh hayang bisa ngabebaskeun kolotna. Abdi satuju. Samalih kitu pisan koyong teh ngabebaskeun heula anu janten sepuh sareng Bijah supados regreg kana hate. Walon Nyi Arum paromana katara marahmai kitu deui Samid oge sarua. Ya satuju Mang oge. Dina peuting isu kayu urang bebaskeun heula pakubu sareng bojona nya kitu deui Bijah. Lantaran lamun lila-lila Mang teh hariwang kana kasalametana. Tembal Ki Japar saruanya tujuan kana rancana Nyi Mayang. Samalah Samid jeung si Ajo oge duanana sarua satuju. Nya nuhun atuh pami satuju mah. Abdi bingah margi usulan abdi ditampi ku sadayana. Muga-muga cing lancar dina ngajalankeunna. Ceuk Nyi Mayang. Geus kitu mah prung ngarobrol ngaler ngidul anu dicaritakeunna teu jauh jeung anu ayeuna keur kajadian di lemburna. Kaayaan alam ngarayapna teu karasa ari ku dipake ngarobrol mah. Waktu teh geus liwat di tengah peuting. Nyi Mayang jeung Nyi Arum peuting eta ngararep di Imah Samid ditempatkeun di kamar indung Nabi Ijah. Ari Samid jeung si Ajo sarena di kamar anu sabelahna. Sedengkeun Ki Japar rerencepan nyelang balik ka imahna rek nepungan anak jeung bojona. Urang kocapkeun isukna mitra. Batara Surya geus medal ti belah wetan cahayana koneng umyang nyaangan sakumna alam pawenangan. Awak karasana tiis nyerep nyecep kana awak mata kabulusan. Jukut jeung dangdaunan baraseuh ku cai ibun sarta katempona pating karenyas kasineran ku cahaya panon poe. Ayam jago raong kongkorongok paselang jeung sora manuk. Sairan anu ricit dinadahan sigana mah keur ngabagiakeun datang na mangsa alam beurang. Dina kaayaan kitu, sakumna urang lembur Sindang Sari geus harudang. Samalah loba anu geus arindit ka tempat pagaweana sewang-sewangan. Aya anu ka sawah, aya anu ka kebon, anu dagang, anu nyadap, anu nganyam jeung sajabana. Ari ku saliwat mah memang lembur teh asa eueuh bedana, asa biasa bae cara sasari. Tapi ari anu sabenerna mah sararea oge keur ngarasakeun kasusah da puguh maranehna kudu bisa nedunan kana pamenta Ki Badrawi anu matak ngaberatkeun ka balarea. Urang kocapkeun di Imah Samid sarua harita teh geus harudang. Nyi Arum jeung anu sejena keur ngariung bari nyang hareupan cai enteh anu katempo ngebol keneh.
Ditambah ku belum sampe jeung gula kaung menang urud. Nya kapaksa disuguhan saaya-aya. Malum kayaan harita teh keur walurat sarta sagala susah. Ki Japar harita geus aya deui di dinya da puguh teu bisa lila-lila aya di imahna. Da sieun kanyahoan ku si Oden jeung baturna anu teu weleh sok ngaridar ngurilingan lembur. Sagala dipenta bari jeung maksa. Lamun teu dibere anu bogana disiksa. Teh Mayang, kumaha rancana urang engke wengi teh? Nyi Arum ngamimitian tumanya ka Nyi Mayang lantaran hatena geus ngarasa teu sabar hayang geura bisa ngabebaskeun indung bapana jeung Bi Ijah. Ngeunaan rancana urang engke wengi kieu ieu teh. Urang tangtu ulah miceunan waktu anu teu puguh. Kira-kira sareureuh kolot, hayu bujeng ka bumi Pakubu anu ayeuna nuju di tempatan kumaranehna. Tugas Mang Japar opatan kedah tiasa ngabebaskeun Pakubu sareng anu sanesna. Tapi omat ulah nepi ka kanyahoan. Komo bari katewak mah. Lantaran lamun katewak pasti moal bisa keluar deui. Ceuk Nyi Mayang nyaritana daria pisan. Nyieun rancana anu rek dijalankeun ke peuting dina raraga ngabebaskeun Pakuwu anu ayeuna keur jadi tawanan. Wah, berat atuh lamun kitu mah. Lantaran geus tangtu eta tempat dijaragaan kumaranehna. Sarta kumaha lamun kanyahoan. Nu mawi urang kedah hati-hati sareng waspada dina ngajalankeunna. Tapi sanajan kitu teu kedah hariwang Mang Japar. Sarta mugi sadayana cing percanten. Insya Allah abdi moal bade nyilakakeun. Sabalikna abdi baris ngabantos sakuat tanaga. Tak kitu tekad abdi teh. Nyi Mayang mere kayakinan ka Ki Japar jeung kanu sejena. Sangkan ulah ngarasa ham-ham jeung ulah cangcaya kana rancana anu dijieun ku manehna. Samalah Nyi Mayang kedal ucap rek ngabantu sakuat tanaga. Nya mangga ari kitu mah. Mang oge percanten kaneng Mayang sarta moal seueur ka hariwang. Tapi kumaha pamineng Arum? Tanya Ki Japar bari ngareret kaneng Arum rengganis kitu deui ka Ajo jeung Samin. Mangga abdi mangiringan. Sarta mugi lancar ulah aya halangan. Nya saenggeus asak babadamian mah sararea ngarasa bunga sarta gede harpan. Dinang ke peuting baris bisa ngabebaskeun Pakuwu jeung bojona katut Bi Ijah. Mitra kaum dangu, gancangna mangsa alam dina ieu carita beurang geus kaganti ku peuting. Kira-kira wanci sareureuh kolot, Ki Japar sapara kanca geus aya garek ngajalankeun rancana nu geus asak dibadamikeun teh. Nya atuh ari sagalana geus dianggap tarapti mah bral harita arindit ngabring limaan. Ki Japar leumpang panghareupna dituturkeun ku nu sejena. Rek ngajugjug ka imah Pakuwu. Kayaan lembur kacida ti iseun estuning sepi jempling taya sora anu kadenge. Salain ti sora jangkrik jeung gaang anu reang di sarada patempalan. Sedengkeun urang lembur saurang oge geus teu aya anu rumingkang. Samalah geus loba anu sarare tibra di imahna sewang-sewangan. Nya puguh bae atuh Ki Japar sapara kanca jarongjon leumpangna. Sarta ngajugjug ke belah wetan tuluy sasalingkeran kanu paroek ngaliwatan kebon laja. Terus maju ka tonggo anu engkena bakal anjog ka kebon sampe anu aya tukangeun imah Pakuwu. Teu kacatur lilana di jalan. Ki Japar sabatur-batur harita geus aranjog kanu dituju. Kayaan didinya estuning meni paroek jeung rada harieum kawan tu loba tatangkalan. Ki Japar jeung anu sejen harita rajeg narangtung dipipireun imah bari ngadedengekeun kayaan di jero. Dina kayaan kitu, ditepas imah kadenge aya sora sababaraha urang jalma anu harita keur anteng guntreng ngarobrol.
anu tayalian ti si Jupri, si Dodeng jeung si Asdur anu kaparengan ka bagean jaga peuting eta. Sedengkeun si Juha, si Odet jeung si Keling geus sarare tibra. Kituna teh bari jeung kerek patarik-tarik sararena ngajajar di tengah imah. Nya kitu deui Ki Badrawi sarua geus sare di kamarna. Bareng jeung kitu, katayap Nyi Arum leumpangna lalaunan muru ka palebah kamar biijah anu katempona caang sarta tempatna deukeut jeung dapur. Terus atuh noong tina sela-sela jandela, breh didinya sidik pisan katempo aya indung bapana keur dariuk duaan bari pating haruleng. Ningali kitu puguh atuh Nyi Arum bungah kawantu geus sono pisan kanu jadi kolotna. Samalah teu sadar ampir bae ngagero. Tapi untung Nyi Mayang rikat ngantelkeun curugna kana biwir. Ulah ngagero bisi kanyahoan. Ceuk Nyi Mayang ngomongna ngaharewos lalaunan. Hapunten Teh Mayang. Margi abdi teh ngaraos bingat teh asa ningalpun bapa sareng pun biang. Janten hilap kana kayaan. Nya kahartos ku ece oge. Aya Mang Japar. Di payun aya sababaraha urang jalmi moal lepat anu ngajaga. Ayeuna waktosna abdi rek mancing manehna sangkan ngajauhan ieu tempat. Tak engke pami maranehna ngarudag ka abdi, mamang sareng anu sanesna enggal bebaskeun pakubu. Teras enggal kantunkeun ieu tempat. Jalana kanu tadi sangkan teu gampang kaudag. Tak engke urang pendak deui sareng abdi di Tegal Honje. Tak kitu mang kumaha kahartos? Kitu cenah ceuk Nyi Mayang harita mere parentah ka Ki Japar jeung kanu sejena. Sanggeus kitu ret atuh ngareret ka Nyi Arum terus imut. Kahartos Neng, mangga kumang bade dijalankeun. Nuhun Mang. Neng Arum. Dikantun heula nya. Mugi sing atos-atos. Sumuhun sami-sami. Teh Mayang oge. Mugi sing waspada. Sareng mugi sareng sadayana aya dina kasalamatan. Sarta salawasna urang aya dina panang tayungan Pangeran anu Maha Kawasa. Gep duanana sasalaman meuni pageuh bari jeung silih doakeun sangkan sagala rupana aya dina kalancaran. Aneh dina masing-masing hatena Nyi Arum jeung Nyi Mayang ngabogaan rasa nyaah anu hese digambarkeunna. Beut kawas jeung dulurna sorangan. Sanggeus kitu mah Nyi Mayang ngaleos ninggalkeun Nyi Arum jeung anu sejena. Saterusna Nyi Mayang nguliwed kanu poek leumpang ka katayepan rek muru ka pakarangan hareup. Lengkahna ati-ati pisan teu sirikna jejengkean. Sedengkeun panon gular giler rancing geus ngawaskeun kayaan didinya. Sareta teu sakumaha lila oge geus nepi. Nyi Mayang ngajanteng nangtung dinu poek handapeun tangkal buah anu dauna ngarumpuyuk. Didinya bisa nempo kalayan jelas kayaan di tepas imah anu katempo caang ku cahaya lantera anu ngahaja digantungkeun. Hari tepas imah harita aya 3 urang jalma anu keur dariuk bari pating gereneng ngarobrol. Geuning anu ngarobrol teh si Jupri, si Dodeng jeung si Asdur. Maranehna can harees. Sigana mah kabagian tugas ngajaga. Keun sia ku aing ditimbul gerang ngarah reuwaseun. Keun sia ku aing ditimbul gerang ngarah reuwaseun. Ceuk Nyi Mayang ngagerendeng lalaunan bari jeung anteng ngawaskeun. Geus kitu gog cingogo leungeunna terus rumpuram paneangan batu. Tekung silila gep atuh menang batu sagede kalapa menang mesek. Samalah geus teu loba deui mikir sakilat belewar batu dibaledogkeun. Hiuk! Gebro pas batu ninggang kana golodog. Si Jupri jeung baturna anu harita teh keur dariuk kabeh pating gurubug rareuwaseun. Sarta terus jeleng atuh harita laluncatan. Aduh aya naon euy? Ceuk si Asdur bari rungah ringeuh terus ngareret ka baturna. Aya naon euy? Meni matak reuwas. Tembal si Dodeng sarua manehna oge reuwaseun. Aya anu ngabeledug di hareup, naonnya? Kawas barang ragrag. Ceuk si Jupri bari jeung culang cileung da puguh sarua reuwas. Bareng jeung kitu Nyi Mayang anu harita keur nyumput tinu poek maledogkeun deui batu sagede peureup. Hiuk gebro keuna pisan kana panto. Si Jupri jeung baturna anu keur aya di jero ngadenge kitu bareng pating korejar sarta teu poho marawa bedog.
Saterusna gura-giru muru kana panto tuluy ti pupurubun kaluar. Sarta breh didinya katempo aya batu dua deket golodog anu gedena ampir sarua. Aya batu Jopri, sigana mah aya nu maledaw kana panto. Ceuk si Asdur bari melong kana batu anu ngagaloler. Oh bener Dur. Kade euy kudu hati-hati bisi aya musuh. Jawab si Jupri rurat reret kasabudeureun pakarangan. Nitenan kayaan didinya. Kawasna aya jalma anu rek ngajak ngesang ka urang euy. Ceuk si Jupri bari taki-taki kitu deui si Asdur jeung si Dodeng. Sabab bisi aya musuh anu ngabongohan. Sabot keur kitu. Di palebah tangkal buah aya bayangan hideung ngolebat terus ngebelesat lumpat ninggalkeun eta tempat. Aya bayangan hideung ngajorelat euy di palebah tangkal buah. Ceuk si Dodeng bari nunjuk ka palebah anu tadi ngajorelat. Oh bener. Ayu Asdur urang udag. Sulaing Dodeng, buru hudangkeun si Juha jeung nu sajeda. Ceuk si Jupri mere parentah. Sanggeus nyarita kitu jeleng si Jupri luncat kaburuan. Dituturkeun ku si Asdur duanana pating beretek lalumpatan rek ngudag bayangan hideung anu ngajorelat. Ari si Dodeng gancang ngahudangkeun baturna anu tiluan deui si Oded, si Juha, si Keling. Tekung si Lila sakabehna oge geus nyararing terus di barejaan. Geus kitu gupgap kana pakarang sewang-sewangan. Samalah si Oded jeung si Keling mah teu poho marawat tambang lantaran bisi dibutuhkeun. Nya geus kitu mah sakabehna teu loba carita. Terus pating belecir lalumpatan rek nyusul si Jupri jeung si Asdur anu geus indit ti heula. Mitra kaum dangu, kocapkeun Ki Japar jeung baturna anu keur araya di pipir imah, sareta titadi ngintip kana kayaan di jero. Sabadada nempo si Jupri jeung baturna arindit, harita geus teu miceunnan di waktu terus atuh harita keneh keketrok kana jandela kamar anu ditempatan ku pakubu. Anu harita can sarare samalah keur pating haruleng bari ngadedengekeun kayaan di luar. Nya barang jandela aya anu ngetrokan puguh bae meuni caruring hak. Duanana bareng ngalieu kana jandela. Di barung ratug jajantung lantaran can nyaho saha anu aya di luar. Ama, enggal buka jandelana. Ya abdi Arum. Ceuk Nyi Arum anu aya di luar ngageruan ka bapana. Barang ngadenge kana sora anakna, pakuwu jeung bojona meni ngaranjug. Saha anu di luar teh? Bener Nyi Arum anak ama? Tanya pakuwu da puguh hayang ngerasa yakin. Leres ama ieu abdi. Enggal buka jandelana. Margi teu aya deui waktos. Jawab Nyi Arum nitasangkan bapana gancang muka jandela. Ari pakuwu jeung bojona silih reret, geus kitu serog ngadeuketan kana jandela ragamang muka tulak. Kolotrak reket brai muka. Breh katempo di luar aya opat jalma ngajaranteng. Puguh atuh pakuwu bungah lantaran sidik lamun anu aya di luar teh anakna Nyi Arum, Ki Japar, Ajo jeung Samid anu harita ngahaja datang kadinya. Nyai Arum anaking anak ama? Eta teh bener hidup? Tanya pakuwu bari neuteub ka anakna terus ngareret ka Ki Japar. Sumuhun ama leres ieu abdi. Mung ayeuna ulah wakas seueur tumaros. Margi waktosna samporet. Langkung saya enggal kaluar hayu kantunkeun ieu tempat. Margi bilih kabujeng kanyahoan ku si Badrawi. Walon Nyi Arum gancang ngajak indit kanu jadi bapana samalah terus ngareret ka indungna anu keur olohok mata simeuteun.
Tapi barang rek pok ngomong kaburu kapihlaan manten ku Ki Japar. Leres Pakuwu sok enggal keluar urang kantunkeun ieu tempat. Margi bilih si Jupri sareng baladna kabujeng daratang ka dieu. Anu tangtu urang moal tiasa kabur kitu wae lamun aya maranehna mah. Nya hayu atuh. Tapi naha eta teh bener Ki Japar atawa lain? Pakuwu harita nyelang tumanya ka Ki Japar bari jeung mencrong. Sabab berada terpercaya kana titinggaliana da puguh ceuk pikirna. Ki Japar mah geus binasa. Sumuhun Pakuwu leres telepat ieu teh abdi Japar. Jawab Mang Japar rada dumareuda. Sedengkeun hate ngarasa bunga bisa amprok deui jeung Pakuwu katut bojona. Ki Japar syukur alhamdulillah geuning salamet ceuk Pakuwu sarua ngarasa bunga. Samalah hatena ngarasa regreg. Ama, tos teu kedawa ka seueur Cumarios. Hayu urang angkat ti dieu. Kitu cenah ceuk Nyi Arum nyarita ka bapana sangkan buru-buru kaluar ti imah. Nya hayu atuh buru tapi ke heula rek ngahudangkeun heula bija. Mitra cak heula ieu carita urang tunda heula insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi perhatosanna wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.